Jidaini Ubed, Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusawaratan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 200.000. Sadayana berkah. Baru ke silaturahmi teh di Ubed bakal panjang umur lo Badung. Dulur. Oke ke silma dulur, kakarek di Ubed. Kakarek di Ubed ke silma dulur mah menang duit. Doa. Hari di Ubed butuh. Wah, di Ubed bae abdi mah da teu butuh. Teu butuh duit dari saeutik mah nya. Abdi maksud bae di Ubed lah abdi mah mumpah bubun tadi bere duit oge asal balik mah menang amplop amal. Itu kita Bismillahirrahmanirrahim. Ibu ya Tito Sariap. Terus kita tadi Uyos begitu ke asar. Siap begitu ke maghrib. Ridho begitu ke subuh ini. Resepnya ibu-ibu orang di rumah meni siap ridho ngawas begitu ke isya. Berarti ibu-ibu orang di rumah ahli ngabohong. Daya api mata biasa ya ceramah di rumah aki-aki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kunaon nu palih dia teu ngawaler jiga nu keur galau. Nuju ngaos mah teu keuing galau nya cenah. Karena aji mah tong ningalikeun ka bingung, tong ningalikeun ka pusing. Karena aji mah kudu loba sedekah. Cepi kana seueur. Iya Cepi. Uyan deui bade ngawaler moal salam ece. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain.
Amma ba'du, hapunten jamaah bapak-bapak ibu-ibu, abdi moal seueur bubuka. Tos satu langgaran yang wae. Waktos parantos jam 1:30. Dina jam abdi pada 1:30. Naosna ulah lila-lila urang persingkat. Jadi ngaji mah teu kudu lami nu peryogi singkat padat melekat penghilap uih nyanda ilmu anu manfaat. Seberkat-berkat wae. Jadi urang dieu mah ngaji teh kana dahareun. Berarti di dieu mah nu penting ngaji teh daek irit. Muji syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala. Akang teu cangkeul eta. Nuhun jiga nuju upacara. Wayahna nya teteh ieu nu kapanasan janten robah ngaran nu tadina Siti Maesaroh jadi Siti Muesirah. Karunya ibu Siti Maimunah jadi Siti Muemaneh. Tapi ridho da urang teh bade milari ridho Gusti ku jalan thalabul ilmi. Muji syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala dina dinten ayeuna para panitia acara memperingati tahun baru Islam sekaligus hari ulang tahun kemerdekaan anu diselenggarakeun ku urang kampung naon ieu teh? Kampung Ciparigi. Cipari. Oh Cipari, ataupun tentang melotot ibi. Salah satu juga di Molotot. Kampung Cipari, Desa Kertanegara, Kecamatan Bonjong Gambir. Ieu teh masih kene Tasik, Jawa Barat. Mohon abdi teh meni nyeri awak ajug-ajugan. Doakeun abdi ibu sing jadi presidennya. Pokoknya nama janji abdi jadi presiden jalan ka dieu rek dikhotmi ku abdi kabeh. Bahkan moal kapalang janji abah ieu dan nolong wae ka abdi. Abdi jadi presiden mah abah ku abdi rek diangkat jadi menteri agama. Jurusan pertahlilan. Kami serasa syukur urang ka Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo ibu bapak urang macakeun sadayana kalimat hamdalah sasarengan alhamdulillah. Kirang kompak alhamdulillah. Bapak-bapak tong ngawuleung atuh bapak mah jiga nu kirang vitamin ieu teh. Punten ibu upami salaki eceu loyo eta teh sering dibere sumanget bae. Ieu eti kana susu wae. Salaki teh moal ngaji-ngaji kagak ngewe meureun. Sadayana ibu ayo sami-sami syukuran ka Allah bacakeun kalimat hamdalah alhamdulillah. Hatur nuhun. Abdi mah tara biasa di pasihan cai kieu. Asa digalau cupang. Meni 2 botol cai teh disangka lauk paus nya. Kada abdi ti Pangandaran caket ka laut, kata abdi mah ibu jeung Nyi Roro Kidul ge kapi ua. Shalawat salam ka junjungan urang sadaya kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo ibu ulah loyo sing semangat urang mau sholawat ka kangjeng Nabi da moal aya alam dunia moal aya urang sadaya lamun ka aya kangjeng Nabi. Siap sholawat heula? Siap. Sholatullah salam Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ari ngaji kudu jempe ulah bari ngaloprek bantuannya bade ora bade mun bapak nging molohok wae nya hirup sanes bapak teh. Ari ngaji kudu jempe ulah bari ngaloprek HP komo
tibra bisi dirawu ku kelong hirup loba nyeri hati kosok nyeri hati gaduh ibu dosa gerata robati ayeuna ibu-ibu mah panglobana dosa teh kasa sama pamajikan saha ieu geus ngaku ya berarti tong aneh papun eueus duit tina pesak ku si ieu ya pamajikan sok kompak deui siap hirup loba nyeri hate komo lamun teu kabagi BLT nu disalahkeun Bapak RT majar maneh goreng salawe mah 25 hebat sok ibu tong kakunya bekaskeun tong ditahan dina tingkoro bisi setruk salawe mah 25 mobil sedan cetna hejo awewe zaman ayeuna bisa dandan teu bisa ngejos dina kalapa aya kacang polong punten wios ngacaprak oge nya da abdi mah teu rugi ngacaprak oge abdi mah engke bakal dibarokahan wios itu mah ngakawanannya dina kalapa aya kacang polong meuli ali di pasir kirisik ieu bapak-bapak meuni teu eureun melong ningali abdi mirip Dewi Persis tari kolot pojong kaso ka pasar mawa rancatan beki kolot ulah beki ngaco emung salat acan ibu ngawa lerbu resep ieu ari awewe mah salat teh tarik pak ieu mah mirip jin aja ngagerem pak sakali deui bu pak ieu punten urang Cipari ibu bapak sok aya hoream kana salat pang malesna pang horeamna salat naon bisa sareng salat subuh kami salat lo kami deui salat jeung salat maghrib sadayana teraskeun ieu teh hiji deui nya aya simet meunigaling ningal kutu di ceoneng aya ceoneng ari beungeut meuni glowing ngan hanjakal huntuna ones sok sareng salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah aminan kusadayana ieu sadaya jamaah doana mugi ijabah sing sarering arang kata jarah ka Mekah sareng Madinah putrana mugi solehkeun rumah tangga harmoniskeun rezekina mugi jembarkeun milikna mugi agengkeun sadaya salatullah salamullah ala toha rasulillah
mah tara ngaleut cai nenen. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ma anu nange eta teh suku maka dia sakedap. Sabeuna di uben ka dia sakedap. Baturan abdi di panggung. Di uben jadi sakedap aja sakedap. Lain mah di uben ka dia. Dia bibe, bibi. Saling dia saling. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nami teh ibu teh saha? Ubed. Di Ubed kahadenya sintiasa ngajaga panca indra. Ibu syukur ka Gusti Allah Subhanahu dibere di Ubed dibere euceus sareng akang panca indra alhamdulillah. Makana hari ulang tahun kemerdekaan ke-78 syukuran ke Allah tong Indonesia unggul anu merdeka teh bapak pamajikan bapak ge merdekakeun. Setuju? Setuju. Ya mah aya we pamajikan teh digarawe. Aduh. Ibu, araya. Di Ubed syukuran ke Allah ieu teh nuju ngariksa panca indra di Ubed. Angkat ti bumi ngalengkahkeun sampean, ti bumi ngeupadkeun panangan maksud bade angkat kana pangaji. Makana tos syukuran ka Allah ku panca indra di Ubed sehat diangengos. Omat di Ubed sing biasa ngajaga 17 rakaat. Disukurankeun. Bapak ka sawah dilengkahkeun suku mampu jauh. Ari ka masjid suku dilengkahkeun deukeut ngadang-ngadang lumpuh sok aya nu kitu. Tong sombong sing areling bapak leungeun urang teh angkatkeun ceuk Allah rek dibere pahala 27 derajat. Lohor 4 rakaat, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Eta teh 17. Curang kemaksiatan lain curi. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ayo bapak-bapak sing ngareling pasti karuat iman. Sanajan rek ngaji oge, sanajan papayeuna bade kana pangosan, keur lalaki sing kararuat da ini ngaji teh sok papangi jeung ranjau kehidupan. Kan bae atuh akal rana oge asal nguruyuh ngaji. Di mana aya rana ngeunah? Kamu matak jadi rana ge bau. Sok aya nama ya Allah akan kesumur ka Allah dibere gagah dibere kuat Allah kagagahan teh dipasihan ku saha ceuk ku Gusti Allah mata kahade bapak panca indra syukuran ka Allah boga suku tong dilengkahkeun kana lain lengkahkeun suku tapi keur nguruskeun suku nah hajing jikanana nana masalah di bodah bareng ceuk boga leungeun tong dicabakeun kana lain cabakeun leungeun boga socan tong ditingalikeun kana lain tingalieun ane syukur ka Allah ieu ibu tingali aya masjid bapak berjamaah kompak ka masjid syukuran 78 tahun kita merdeka dimerdekakan
istiqomah tong ngalakukeun kalakuan haram jada sing memperbanyak amal sebelum datang ajal. Di Ubed bade mau sok atuh ayeuna loba jelema aya nu ngurus engke aya nu mulasara dalamun tiasa nawar mah Gusti abdi mah nu maot ti payun teh ulah nu ngarora heula. Komo para kiai mah di dia sesepuh pasantren, di dia sepuh madrasah, ketua DKM, prayogi keneh kurang ku ilmuna. Makana daripada kiai ngantunkeun ti payun mah wios Pak RT we heula. Aya Pak RT? Di mana ya Pak RT? Oh, da komo Pak RT mah geus make baju bodas. Gampang tinggal nguremkeun. Bu, Ibu, sok geuningan di Ubed sok dielingan kudu pas adzan kurang cirita kurang teh kudu areling ka Gusti Allah. Syukur ka Allah ibadah tong tinggalin lohor tong pokok asar tong apa magrib tong kalah tibra isya tong kalah ngabebengkang subuh tong kalah kaberangan bisi di dunia sangsara akhirat cila supaya geuning nu kieu di Ubed eling umat teu eling Bu, Ibu, sok da upami aya kiai bade usaha ieu sesepuh madrasah di dia sesepuh pasantren doakeun sing sarehat paranjang yuswana. Amin. Engke upami Pak Kiai tos teu aya da salaki di Ubed mah moal mampuheun jadi kiai. Nah, budak di Ubed, incu di Ubed pasantren. Budak teu ka pasantren. Sunamongan di pasantren mah budak teh sok kalah budug. Atuh wios coba da abdi ge biasa kieu teh ladang budug heula. Pak Haji Ujang di Manon Jaya di pasantren eta teh kieu-kieu teh bar jalan di kiai teh budug heula baheula. Mata ayeuna mah tong aneh di Ubed di pasantren teh santrina budug, ustadna ge bunga. Lain budug. Cepume. Aya ustad budug. Budug ya barok cek salah mana budug barok lain hari urang dieu ieu ngajit aredan kieu udah di Ubed ge jeung jamaahna ka ustad nyebut budug ge cenah barokah abdi mah sieun kabawakeun ieu Pak Bubun punten panitianya janten calon kepala desa urang doakeun sing Allah masih anu terbaik kana Pak Bubun narukung ku sadayana. Doa nu terbaik pasikeun ka Bapak Bubun. Kunaon abdi ngadukung da eta nu ngamplopan abdi. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Bu, Ibu, araya, Ibu aya, Bu aya. Sok abdi aya balad jeung Ubed ieu. Kadangnya cowetnya ya cowetnya ngajawab dia dan bener wae jeung kitu sarua. Sieun abdi mah Pak Bubun yang wargana jamaahna aredan abdi jadi kabawa ge GR. Dia bingung nyebut yelo ka abdi. Punten Pak RT. Dia di Ubed kudu diruqyah. Pokona mah saha wae teh menyebut yelo ka abdi kudu dicek. Cekelan sina ngaji atau dicekek mamae. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Oh kana di Ubed ari di Ubed sarok ge kosok berjamaah. Sarapan astagfirullah. Astagfirullah. Geuning ngaku. Mana salaki di Ubed? Da eta kudu dicekek. Oh di Jakarta atau di Ubed jadi dia teh merana ya. Merana di Ubed jurungkeun salaki teh da beung hirup sing daek ka mana? Ka masjid da boro-boro nu hirup kudu ka masjid anu maot oge anger akhirna sok dibawa ka makam. Tong nongeng. Tong narang we ngecep mun geuning awewe mah sok gede hilap lain hilap. Bu,
tapi kudu maksakeun. Mapai jalan Gatapa. Banget ini buruan. Ngajuk-juk Lain lembut. lain gitu. Ngajuk-juk ka pangaosan. Teu karasa capek na sabab nganggo kendaraan. Bu, Ibu, sanajan diubek capek, sanajan ece capek, sanajan akang lungse. Angkat kana pangaosan ku bapak bubun tadi buruhan ku bapak wagub ayeuna teu dihadiahan tapi Allah mah geus nyadiakeun hadiahna ti heula sebelum kaki dilangkahkeun sebelum tangan diayunkan ibu bapak dosa mah tos dihampura alhamdulillah lengkah kana ngaji mah jadi ibadah kitu sok nyubet bantuan lumpangna jadi ibadah keempatna jadi ibadah diukna ge jadi ibadah nundutan cek saha diubet nunutan jadi ibadah ya di mana diubet mang ya hadisna nunutan jadi ibadah masalah babaring ibu so sadayana nu hadir kana tempat pangosan ayeuna maksakeun diri maksakeun pribadi masing-masing da urang menghirup di alam dunia geus di alam barzakh mah bakal hanya albi ubed moal bisa ngaji deui da moal aya ngaji di alam barzakh mah moal aya salat deui moal aya ibadah deui di alam barzakh lain tempat ibadah tapi tempat turuna rahmati Allah nu maha murah sok geura ku ece urang elingan ku pepeling diri nu sok diucapkeun ku para kiai oge nu sok adan aki-aki di masjid ibu di tiap masjid di mana-mana wae ge sok aya ibu hoream salat cek tadi panghoreamna salat subuh ayeuna mah urang dipimpin we ku Bi Ubed sinang hariring eling-eling umat barengan ku sadayana urang ngajak salat subuh siap sok cek Ubed eling bareng Eling umat muslimat ayo urang berjamaah salat subuh kewajiban ya bekelen urang jaga di akhirat. ternyata Bi Ubed teh pinter cik Bi Ubed eta nu kitu hariri ngajak eling ngajak teu eling Ya eling ngajak teu eling pira ku wayah kieu ngajak salat subuh heula lohor ge encan asar ge lila hene ngan yakin ibu bapak sareng sadayana warga nu hadir kana tempat punten bapak bubur sok sanajan anu seueur berkorbana ibu uyus teu diburuhan ece uyus teu dihadiahan tapi ku dasar urang naon anu matak jadi kekuatan cinta urang anu kuat cinta ka saha ka junjunan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibu cinta ka Nabi Muhammad cinta Bi Ubed cinta ka Nabi Muhammad cinta hari Bi Ubed cinta henteu ka Bapak RT sakali deui ibu cinta ibu ka Nabi Muhammad hari ibu cinta henteu ka Bapak RT hampura Pak RT awewe sakieu lobana eueuh nu bobogoh hiji so ibu cinta ka Nabi Muhammad masalah tidak ada kecemburuan betul sok ibu bari mepene salaki Bi Ubed bari mepene caroke cek Bi Ubed teh ya habibi oh Muhammad ya habibi oh kasihku ya Muhammad oh kasihku ya Muhammad moal dicarekan moal dipaseaan moal dicekek tapi lamun ibu keur mepene salaki keur mepene budak cek teh oh Muhyiddin ya Muhyiddin kanyamuan ku salaki Bi Ubed menjadi cekek juga selesti samureun cek salaki di alif mana ke rumah tangga teh jempuri jeung si Muhyiddin kekuatan cinta orang yang luar biasa cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibu muslimat araya nganggo seragam hejo tudung hejo acuk hejo senam hejo kantong hejo mesti lipeng ge lompat ke hiji
juga ngabring teh juga lonok. Kan bae nu teu harejo tampilan silahkan beda tapi akidah tong barareda samakan dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di ubed cinta ka Kangjeng Nabi da kasalaki mah geus teu cinta di ubed. Bogoh keneh henteu di ubed kasalaki. Bogoh abo. Geuning ari aya tara dikeukepan. Sekolah dipelaungkeun ku aja teh kita salaki memedi. Salaki teh beki kolot teh lain beki kasep kalau beki kasap. Berarti cinta urang mah ka jelema mah di ubed taralila. Ka apa di cinta di ubed ka salaki teu lami da cinta eta mah teu jiga ka Kangjeng Nabi. Kunaon cinta di ubed ka salaki teu lami? Cinta urang mah sok keuna ku setan. Ku seep lain setan. Maka cinta di dahar setan. Rumah tangga teh yakin tidak butuh hanya cinta, tapi urang teh butuh perhati. Di udahnya kahade cek milih salaki teh kudu anu anu tanggung jawab. Salaki teh kudu anu gede kanya naon eta ibu muslimat butuh kituan nya gede kanyaan. Jak naon gede nu kitu mah ari teu bisa dipake leuleus mah. Di ubed komo caroge teu aya merdeka hijrahkeun dana suhalaman di ubed sinjangan istri anu solehah euceut teh datang salaki ti mana wae hareupeun salaki di ubed sing daek ngadangukeun obrolan salaki lain ngadangkak cing ngadangkak ngadangukeun obrolan salaki ngadangkak mun hareupeun salaki teh kieu salaki nanti itu aya makakak hidung. Masalah mawarik. Sekarang Bapak kahadang istiqomah ibadah berjamaah yuk Bapak syukuran ka Gusti Allah. Urang dibere sehat, dibere cager, ibadah mengurang hirup ke. Di ubed hiji waktu bakal maut, hiji waktu bakal maut. Di ubed naon nu rek dibawa maut, eueuh harta, eueuh ayeuna intan emas dan permata. Kabeh ge ditinggalkeun nu dibawa maut ku di ubed diwati amal soleh. Amal urang. Amal di ubed lain amal soleh. Kapan di ubed ku maut oge. Atuh beurang di ubed bangke teh bisa ditanya ku malaikat teh amal nu batur. Ceuk malaikat teh mandra buka di ubed ngajawab kamu nanya cenah. Cinta ka Nabi, Nabi pada Rasul terakhir kami ubed. Ari Nabi Muhammad di ubed dilahirkeun di kota mana? Madinah. Lahirna Makkah. Ari wafatna Madinah. Di Madinah. Di makamkeunana Di Madinah. Tah nu jadi pertanyaan, di ubed rek dimakamkeun di mana? Di Kertanek lah. Sok di kuburna teh nu maot di ubed dina jero naon? Ari di ubed ku Allah diciptakeun asalna tina naon? Jadi ulah salah di ubed ge engke bakal balik ke mana? Ka imah dah hirup keneh. Maknya kali yang kelas jangkrik. Ari ieu mah hari dikebedakeun di ubed. Bu. Ibu. Ada tong areror kieu nya. Ieu teh kunaon aja teh ngajawab teh teu baleungeul wae. Ieu teh efek tunu, efek kesel, efek lapar gitu. Lapar di ubed geus tuang teu acan. Antos ari daharna di ubed sok naon beas atawa sangu? Sangu. Lain beas. Sanes ngan eta sangu nu daharku di ubed asalna tina piring. Maknya tina beas. Di ubed tina piring, kapasok nyomotan rame teh tina piring. Masok di ubed tuang tina piring. Kemenang pupucu, tuang mana kursi. Tuang mana karpet, banyak ujung yang celana piring. Ai sangu dibalatakeun na meja. Oh, ibu. Araya, sing areling kieu semua patah eling-eling dulur.
sina keburu orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semuanya mati, apa RT mati, apa RW mati, apa bubun ayah kene. nah itu calon kepala desa cetemnya jujur rumah awas dong sarana bapak para pemuda bapak-bapak Pancasila sarua kurang oge manusia ibu pengarasa gagah jeung balaga boga kongkorong irit ngaji diamaikeun dulu aya nu kitu sebagai orang ngaji meni usuk eta peda boga geulang panjang gagaro wae aya nu kitu aya ane teh lanceng beuceut nu kitu teu boga ali 2 gram setengah aya jelema teh hayang sasalaman awas tong balaga kubedah boga motor ninja geus maot mah moal dibawa digandeng-gandeng kenal pot nabi ubed jam dikatorekan ceurina gara-gara motor ninja pamudanya ubed dari can lunas digas teh kalah nyiniran setoran dibawa mengko di rem kiri dit jelema aku ku hutang aja punten sok geus ka jero kubur mah eueuh nu dibawa naon nu bakal dicanak hiji sedekah jariyah 2 ilmu anu manfaat 3 doa anak anu soleh bade ngadoakeun ka pabubun seueur pengorbanan ayeuna niatan sedekah pabubun insyaallah moal mata kurangan mana kusumalun min sedekatin baliya jidan harta nu disedekahkeun moal kurangan ditambah ku Allah amin bawa ka amin da maneh mah teu milu kudunan insan awas nu baleunghar tong balalaga nu baleunghar tong sarombong boga kongkolong proses dan ti ayeuna geraja bang bikeun ka Pak Kiai bikeun ka ketua DKM jangan pasantren bisi hanyakal sia ceu gelang dipake isuk maot eta gelang teh kusalaki dipake kawin deui rekri do moal cek itu aja panu dipake kawin teh eta awewe lagi banget aja nu dina grup WA nyeri hate ulah sombong bu nu bakal dicanak maot kiwati amal kahadean urang sedekah jariyah ilmu nu manfaat doa anak anu saleh yuk syukuran ka Allah kurang alhamdulillah diberi sehat pamubun ayeuna nu syukuran ka Allah sadayana para panitia barhu baladna ayeuna grupna Bapak Haji Uku wagub urang sadayana nu parantos berjuang berkorban langsung ke di acara ketua DKM warga nu ngarojongna hakikat Allah Subhanahu wa taala nu ngumpulkeun urang sadayana mudah-mudahan urang keur kanegla ku Allah dikumpulkeun sampaikan ke surga amin ya robbal ibu tong mepohokeun kana maot geuningan cek kiai oge horeng maot ngado boros sakti datangna teu ngageretep aya beurang aya raja di mana teu meunang pinter geuning bi ubed mudah-mudahan bi ubed ditampi iman Islamna eling dulur ibadah ulah sampole urang penting ulah weleh bisina kaburu pae bisina kaburu sadayana sholatullah salamullah tarikan ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tarikan horeng maut sadayana borosok di datangna teu erenya ho ngageretak kaya tempo tempo sadayana sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah awas bapak-bapak nu diharana ulah lali ibadah
tong kalah udud jeung ngopi ngagosokan batu ngagosokan batu ali sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah menawi apal di ubed Gusti urang Sarerea anggem Nabi anu mulia Muhammad jenenganana anak kuresna bangsana kemana emang lagam teh tepuguh Ramana Sayyid Abdullah Ibuna Siti Aminah dibabarkeuna di Mekah wengi Senin bangun gajah. tepuk tangan buat Ki Ubed. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ki Ubed hatur nuhunnya terus nyarengan abdi. Pertanyaan di abdi di Ubed sangat luar biasa. Dijawabnya hebat benar. Nabi Muhammad lahir di mana? Di Mekah. Wafat di Madinah. Di Ubed rek dimakamkan di mana? Rek di Kertaneglang. Hiji deui di Ubed Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusawaratan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 200.000. Sadayana berkah. Baru ke silaturahmi teh di Ubed bakal panjang umur loba dulur. Oke geus loba dulur kakarek di Ubed. Kakarek di Ubed geus loba dulur mah meunang duit. Doa. Ari di Ubed butuh. Wah, di Ubed bae abdi mah teu butuh duit dari saeutik mah nya. Abdi maksud bae di Ubed lah abdi mah upah bubun tadi bere duit oge asal balik mah meunang Amplop. amal. Awas ulang kararen ulah sararembong geusnya geus moal pemayu di bawah. Makana euceuk mumpung urang hirup di alam manfaatkeun waktu kanggo ibadah. Sakitulah nu kapihatur urang-urang hapunten ka sadayana. Kagolan kamu kacengkat tuh kiai pada ngadonga. Tujurin bagus balik di heula. Disingkat ibu, da abdi kita capek terus tilu dinten dacan wangsul di Cianjur terus ke Bandung. Ayeuna ka dieu mungkin wengi sambil wangsul aya jadwal di Ciberem. Doakeun nya mudah-mudahan abdi teh sehat panjang umur. Da kadang nama di Ubed abdi teh jadwal ayeuna teh di Karawang. Geuning kunaon teh ka Karawang? Dipikir-pikir rek naon ka Karawang da eueuh nu ngonang. Mata meninggalnya kadewe gecek ku pamubun di onang abdi teh alhamdulillah ku Pak Haji Ujang pokona mah tadi terus aya Bapak Wakil Gubernurnya Bapak Haji UU pokona malah pemimpin urang duakeun sing janten pemimpin anu terbaik ka sadayana anu nyaah ka masyarakat jeung ka wargana teu utamina Bapak Bubun anu bade nyalonkeun kepala desa Hansip yeulin Mas tah karunya abdi maningali nasib Hansip teh terobah-robah nuhun matak geus aya hadis al ulama warasatul anbiya ulama pewaris nabi ari Hansip al Hansip warasatul abriya Hansip mah pewaris para abri nage abri terkutuk da baju nage teroreng-loreng polos wae senjata nage lain pistol pepentung atur nuhun abahnya nuhun kapanasan aduh eta meuni teu ngicep-ngicep bogoh ka abdi disebut bogoh ungeuk musibah abdi aya nu bogoh teh aki-aki atur nuhun di Ubednya salam ka sadayana ka keluarga di Ubed alhamdulillah semangat di Ubed da geuningan meunang rezeki di Ubed teh hampura ngan sakitu da eueuh deui eta ari sodako manu penting
penting ikhlas bebeknya sok ibu gaduh artos 10.000 disodakohkeun 2.000 nyesat lain 8.000 tapi jadi 28.000 Allah nu bakal ngagentosan tapi masihan ka ibu beda ikhlas 200.000 pabubun mah geus ngamplopan 20 juta sugan we nya cenah ada teh keur butuh keramik yang pasantren keur butuh ayeuna bajring yang pasantren pabubun geus ngaplopan alhamdulillah sugan eta oge sugan ada yakin tak pabubun teh jalmi eling nya cenah eling teh pabubun eling nah pabubun alhamdulillah cek jemaah pabubun teh eling ngan teh heula abdi mah nangtukeun eling teh pabubun kumaha engke mere gede jeung leutikna gitu mun mere gede berarti pabubun teh eling sok drama ubed bantuan mun mere gede berarti pabubun teh eling tapi tuh mun mere leutik berarti henteu teli gini tuh sopan asaran kepada saja bentuk eling saja teu kami atur barokah urang ngayung kempel di dia syukuran Allah sedekah ngatos aya silaturahmi ngatos aya pangaosan tos aya mudah-mudahan Allah masihan pahala anu berlipat ganda cing baceung jalan cieuring meuli kupati abonan pupejeung pami maruli ulang upat ka awanan sanesna hoyong dipanjangan waktu natos teu nyekapan keuna ku bahasa sikabayan meuli gina ti cikijing meuli geuteung sisi pasar mun ngaji nalila teuing ieu beuteung enggeus abdi mah teu ngajawab kitu jeung ngajawab lapar berarti eta nu hayang dahar atur nuhun kapun guru kekarsana Pak Haji Ujang alhamdulillah Bu Haji As tiasa ditepangkeun barokah ayeuna acara di kampung Cipari Desa Kertanegla Kecamatan Bojongambir sadayana ku Allah dikumpulkeun sing dikumpulkeun ku Allah dugikeun ka surga sadayana urang Kertanegla amin ya rabbal alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami haturkan terima kasih kepada Aulu Karom Ibu Ustazah Hajah A'ah Nurul Mukibah tentunya yang telah memberikan tausiah yang sungguh sangat luar biasa sekali pada acara memperingati Tahun Baru Islam dan peringatan HUT RI yang ke-78. Tentunya selamat jalan, semoga sehat dan selamat sampai tujuan. Sekali lagi kami haturkan terima kasih kepada Aulu Karom Ibu Ustazah Hajah A'ah Nurul Mukibah. Baik hadirin yang berbahagia, baik untuk itu kita lanjutkan. Kita break terlebih dahulu dikarenakan sholat zuhur ya. Bagi para tamu undangan, tokoh masyarakat dan para ulama mungkin bisa langsung mencicipi hidangan yang sudah disediakan oleh panitia dan dikarenakan nanti kita dilanjutkan ke acara pengumuman kejuaraan di perlombaan Qasidah dan Duka. Iya, dikarenakan masih ada waktu
Untuk selanjutnya kita langsung saja ke pengumuman kejuaraan lomba-lomba tentunya yang diselenggarakan dalam acara memperingati Tahun Baru Islam dan peringatan HUT RI yang ke-78. Tentunya ada lomba qasidah dan juga lomba dungkul. Untuk itu kepada panitia untuk bisa pengondisian, dikarenakan sesaat lagi kita akan penyerahan atau pengumuman kejuaraan lomba-lomba qasidah dan lomba dungkul. Untuk itu sambil berjalan kepada para tamu undangan, para alim ulama tokoh masyarakat sambil mencicipi hidangan yang sudah disediakan oleh panitia. Berpiring. Sini ada, sini dulu. Sini dulu. Di mana aja?